Doakan Acengnya Pak, supaya Aceng sukses, supaya Aceng menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dia Ceng. Usep, ulah diteruskan cukup. Iya karak lebarannya, dia ulah nyiar-nyiar dosa bajeng aing dia. Saha? Justru engka dia tarik men hampura karena dia. Sanarian dia salah nginum obat di sini. Henteulah polongo. Atau pan orang ke lebaran dia mah di hari raya yang fitri ini, atau kudu saling memaafkan meureun. Hampurannya aing Ceng, sok ngabulian dia bae. Sep, tenan naon. Aing minta hampura sok ngajak dia pas ya bae. Jajal mama tempat masalah dan dosa. Sing sabarnya Ceng, doakeun bae bapak dia supaya dosa-dosana dihampura, terus diterima iman Islamna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Soalna doa anak soleh mah pasti ampuh Ceng diijabah ku Allah. Nohon Sep. Sumpah aing teu nyangka ka dia Sep, sanajan rada boloon ge. Ternyata dia babaturan anu solid oge nya Sep. Atuh pastilah. Sesama babaturan mah kudu saling mensupport dia mah. Ayo, rek balik mul dia. Atuh balik dia mah. Kira aku yang rek ngendong di dia jeung bapak aing. Lah, Ceng,